Ah, mun jodoh aing teh ciga kieu Gusti, mana ting bagyana. Duh. Aduh. Ah, This pretty thing, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Duh, teranaan teh di kebun Aduh, bawa itu baik berken ini. Wah, gini eta ketekan. Sakit. Kenaon sa? Gituan idenya dia keur mabuk. Dia sekehe dia gituan. Kenaon main di dia? siapa apaleun. Sama juga stres gituan. Teu apaleun mana sing urang stres. Yo, tinggal. This pretty thing, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Matakan urang Yeah, I'm di single, baby girl. Kalau aku naon ngaranna? Ieu teh Papi Uloh apal teu? Ha, regening eta lagu teh. Apal? Teu apal nyata. Balik yuk. Balik lieur ah. Ah, jailan ku aing. Goblok da style deui. Aduh, kabogo aing telepon deh. Halo? Naon, Beb? Hah? Naon? Ngajak putus? Nah, tiba-tiba ngajak putus teh, Beb. Hah? Naon? Alasana? Naon pedang halabok congcorang? Congcorang. Tuh, Beb. Atuh, Beb. Bae pek lebok sialah anjing. Bae pek lebok sialah anjing. Kumaha maneh we lain mah lah. Ari kieu carana mah aing mah jodoh deui lah. Eueuh, si Rapli. Pi, ka dieu Pi. Aya naon? Tempo banget aing kunaon? Nanaon dia banget sih mah. Tempo banget aing ieu kumaha? Loba jerawatan, cileuhan deui. Sia mah teu balik Pi ah. Nu balikna kunaon ieu teh atuh nu balikna? Pangneangankeun awewe lah jeung aing. Har maneh mah. Engko maneh teh jagoan dengan awewe teh kakak dengan ka urang. Lieur aing mah lieur ah. Nya terus eta kabogo maneh si Siti Korong ka mana? Putus anjir gara-gara si eta ngadar congcorang. Ih, awewe teh nah kitu. Teuing euy, pangneangankeun awewe deui we ah. Sok maneh daftar ieu non daftar audisi. Audisi naon eta teh? Eta audisi nu sok anu aya dina Global TV ningan. Oh, eta teh ajang pencarian jodoh. Naon sih eueuh di ngaranna teh? Eta aduh. Takerot. Naon aya sia takerot? Eta jang pencarian jodoh. Oh, siapa tuh? Kayak orang daftar lah. Ngan kade Kade naon? urang ngiluan. Geus eta maneh ngiluan takerot urang rek balik. Takerot. Sinyal belum hoak deui. Sinyalna gila. Astagfirullah ya hoak mi loba kieu di Facebook. Astagfirullah ya loba hoak astagfirullah. Dan naon atuh mun asa deui. Aduh, kena HP mending kacau berita teh kacau. Ngepet deui. Hoak. Tuh ya hoak deui. Tah geuning ieu TikTok nu alus teh TikTok SpongeBob teh.
Sal. Ih tempo TikTok suling SpongeBob keur viral ayeuna teh. Wah, cing sok setel heula eta kumaha anjing hadiahna gede euy. 500 juara ka hiji teh 500 perak. Wah, dicoba ieu mah dicoba. Paling setelnya. Geuning kitu jogena geuning euy babari ieu mah. Wah. Jadi kumasa dekiluan challenge nama adihana gede euy 500 perak. Ayo eta mah jadi dicoba anjing. Mana ngiluan moal da? Aing mending madahar mending dah daripada lalieurkan HP wae. Sita teu mikir pisan hirup teh. Kalem we da enggeng ngiluan itu mah heureuy we. Sia mah loba teh ngelebak peuteuy geura dikeun ah. Neng blok putih anjay. Terus enam orang yeun challenge TikTok suling sakti jadi SpongeBob. Salieun. Ieu ah. Geus eta sungut bool. Lebok we peuteuy. Kamana sa? Jadi asik. Nah, dia geunaheun ye. Wah, Terus mana-mana. idenya Kak. Dimana nu eta suling sakti SpongeBob? Heeh. Ngajajar cing bener ngajajar. Ngajajar cing benernya. Kalem. Dimana nu ieu? Babal, cek aing geus cek bajaan benang cangkeng tapi da ponyo euy. Ya, ningali jurig TikTok tuh ka dieu. Ono anjing. Orang ajakan bisa aja. Ya gawan di kana. Salah jurig TikTok ieu anjing cangkeng bener. Malam aing kieu. Malam anjing. Tinggal si Dai jurig TikTok ka dieu. Cik itu goroan. Dai. Ka dieu. Dai. Ka dia. Woi, OTW. Buru ka dieu. Tah, kupang aya. Cepengan. Balik. Nu pangaya juragan TikTok asa teh. Gila juragan. Barudak. Dan ka dieu dah. Dia barudak aduh aing mah aya batur deui ka dia. Bro. Bro baris. Lempang kader. Kejar. Siap. Kumaha ieu teh? Kita pangjepangankeun heula aing ngarek nyieun challenge TikTok SpongeBob suling SpongeBob sia. Heeh, atuh siap geus lah, siap sok.